Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Boy Studio Channel. Kita sekarang berada di daerah Cigintung, lebih ke Cigulaung lah, daerah yang jauh dari Garut kota itu ke arah Margawati, atau dari sananya ke arah Margawati lah, untuk meliput pernikahan. Eh, untuk selengkapnya kita lihat dan kita saksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Boy Studio. Keluarga besar Bapak Yana Suroto. Ayo bawa pipi kita. Tahan. Suntangan Mama. Suntangan. Tahan. Bapak Kak Payo. Suntangan ke apa? Tos, stop, jangan. Pengantin nyaliram aja. صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غاصنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Pengarsa sesepuh di calon pengantin pamegat anu pribados dihormat sanes teu hoyong panganten nyegemakeun khususnya ka Bapak Ketua rombongan kalih rombonganana namung panganten kieu kaayaanana Kelurahan Margawati. Acara anu kaopat penampian di pihak calon pengantin istri anu insyaallah panganten didugikeun ku pengersana Bapak Ustadz Omon. Acara anu kalima panganten pangdedel ka wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sejak pengantin sila laki-laki, mudah-mudahan pengantin ayah binti Gusti Anu Maha Suci sing datang hiji malmungan yakin harap Allah anu maha gopur berehna urang sadayana biasa ditepangkeun di nararaga ku apukahna Saiful Hajat. Alhamdulillah urang sadayana biasa Kelas. Salam. Ya, cekap. Mangane dia payung. Panganten khususnya ka Pager Ayu anu insyaallah panganten kanggo ngarengsekeun kana tempat anu parantos di sayogikeun mangga Pager Ayu panganten di palingan hayang kawin dikeresakeun ieu soreng teh. mangga panganten parantau. Ada yang nggak bilang Paket sedang teh Martiana Budi Cahyadi lahir di Garut Keping 28 Maret 1887. Lajeng kesabaran akademika berjumpa tanpa wa min ayatihi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna
Astagfirullahaladzim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhillah wa qala ibnu tazawwaju wa la tuqaddimu. Kesana kesimpulan negara sebesarnya dengan seni karena kelangsungan dengan teknik keamanan dan kemudian jadi Raya mudah-mudahan Dimas Gratis dan Fansal mudah-mudahan ketika itu sholawat dari sholat kemudian dicurahkan kepada jalan yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada pekula baginda, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin, mudah-mudahan para sepuh dua kala lagi sadayana masih tahu berhormat. Alhamdulillah ini sekedar diberi dan agama dan sanes sama koyana sakitu nyata biruan kana laksana pernikahan ke nomor kajina semata-mata sedang laksana sebenarnya kalau insyaallah di mana di pernikahan antara negeri dan Allah maka berarti Allah akan masuk. Jadi saat kita bersyukur mengenai syarat anu mutlak kurang salat orang tua atau salat bulan sebab kecil kemungkinan kurang ada keturunan soleh lalu kurang salat orang tua insya Allah di mana orang tua soleh insya Allah kurang bakal soleh. Syaratnya kita anu pertama syarat terakhir anu harus dipertikan sing lanjut sing tadi ulangan saya bersama belakang kesini saya mampu anapun ayat berbeda coba halangan di rintangan dan rumah tangga coba halangan di rintangan sehingga terpikan dicita-citakan yang tak rumah tangga bahagia kalau sejahtera bersakinah warahmah jadi kita kalau yang kurang saling bermudahan ingat ngalasan pernikahan ini sangat tidak lancaran. Oke, dalam masalah hati ada lahnya. Nah, politik kalian nggak mas kawin, mas kurang dibayar kontan. Nanti hari ini karena kapan dari kapan mas nanti berapa yang mas kawin? Wah, mas ingat kamu dibayar kontan. Sampai sana mengurangi sarang gelang, dosa-dosa orang sadana keiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pernikahan dan martiana dijadi karena Kristen kita ini setelah pernikahan usaha sahmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maulah saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Martiana Dewi Cahyadi, Jang Martiana Dewi Cahyadi, kaula nikah kehidat, kaula nikah kehidat, kaputri tegas kaula, putri tegas kaula, wasta Trisna Gita, wasta Trisna Gita, ridho ditikah nati hidup, nikah kehidat, kalayan ngomong mas kawin, kalayan mengawas kawin, ku
emas kurang ibar konten Nanti abdi misalnya ke putri dari Tepal, kami pemasrana Krisna Juwita Bintah kalian kontras binti. Nah, dia kalian yang mas kawin mas kalian bayar kontrak. semuanya saksi Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika Amin. Allah Amin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا akan menikah abdi menjadi saksi kasarayana mayar mas kawin kawojo abdi unu kasibat tadi ibarat kontan nanti abdi dibayar mas kawin kutsarobi abdi unu kasibat tadi dibayar kontan janten sorogi abdi tos tengah gaduhan samatan mas kawin dunia sawu akhirat Mana? Minggu itu. Saran kan? Bisa, saran nggak kita? Salam ulah. Belum sama nanti sengkeningnya belum sini lah kalau acan ada ya Mak, saling sip nanti nggak dikayak tapi tangan itu gitu anu antep tinggal helaneng rarai mama neng karena panggonan mama Bapak namun nyoba Pak doakeun abdi ieu ayeuna adi bedengan kayu batra rahmat tangga abdi rumah sering ngajahakeun hatur abdi iwati doa sepuh anu disungkeun ku abdi siang kalawangun doakeun abdi apa rumah tangga abdi sok neng ngali ka apa ngali ka apa neng soknya okana panggonan apa hidup anak king jimat awaking beralku apa didoakeun hidup bareng di saat wakit ayeuna anak apa pituin dua nana kolot mentong-mentong dipentah tege doa apa nyerangan hidup duaan ku apa dihampura siang kalawangun hampura apa dikala hidup kamari bareng jeung apa rungasa apa bisi aya kahayang hidup anu teu bisa kacumanan kudu jadi kolot hampura bapak jaga dia mah akhir hidup ulah rek nuntut ka apa-apa ridho hidup doaan sing janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah didoakeun ku apa rangkul apa sabelah deui jadi sedih teh momen teh cimata ka cinta cimata ka nyaah tos aang neng ada cenah cek beja ieu tur teh anu bakal berjuang ke penting jeung hidung suku teh poet si hidung suku mah ku abdi doakeun mudah-mudahan suku ieu sing jag waringkas kuntia sama dilarikeun heula ulah ka Garut begitu kagaan
sing enggal di pamerinan momongan anu soleh terus soleha amin ya Allah ya rabbal alamin sepeng tatak neng sun kening neng tengah neng sepeng tatak dua nana sun kening tengah plok tengah cep tengah plok ada kesenangan ku abdi kenapa kudu dicontohan atuh sok plok tahan sate acan kopi kuluduk ulah wae diresotkeun keheung aja potong cocok pada di contohan kumitoha kereta sana lambungan danding hariring anu digaledakeun ku bapak atanapi ku ibu juru sawer ari sawer panganten bade dilaksanakeun mangga henteu ge teu janten perkawis sapunten pribados parantos padanten di Saiful Hajat aya door press langsung ti ibu Saiful Hajat ditinggal ibu kantongna digitukeun bu ti kedua belah pihak eta ieu khusus nomor 2 engke dina atas menakan nomor 2 mung hadiah ieu sanes khusus kanggo ibu-ibu kamu rangkali lain keur maneh lain hadiah nomor 2 khusus kanggo ka ibu-ibu upami bobo sok nyalik sik parantos dicaugikeun 2 siki sisir kerep Trisna Juwita abah pepatah pepejeuh ka nengnya wayahna katinggal ku abi HP-na neng tadi Oppo aduh harga 6 juta nya lamun aya nu WA SMS nga BBM teu buku teh geus tong dibales datos aya caroge anu kasih saha caroge teh namina Maradiana alhamdulillah tinggal heula raraina beli lepat adah keur majelis kitu teh ngareretot teh hade kumaha kasep kasepan sareng abah ieu resep cenah alhamdulillah kade nenengnya abah papatah tina HP wayah Mardiananya ulah jika pemain dangdut kacai lalaki kacai HP teh di bawah nya terus arek saret sa HP teh tara di soraan arek jumaahan dipintal-pintal dina sakungna dina sarung aya nu telepon sorana teh awewe tapi di dinya ngaranna dudung wayahna kadang rumah tangga ayeuna rumah tangga runtang teh kolatan HP ulah aya rahasia-rahasianya nya nyanengnya kumaha ka Martiana kumaha ka Martiana teh Bogor Bogor beda tadi mah kuping dilebat nyaah tah eta modalna rumah tangga mah ka Bogorna aya ka nyaahna we ayanya nu utamina rumah tangga mah didasaran ku nyaah ari bogoh wungkul mah satungtung salaki ngora cager jeung bager da bogoh wungkul keuna ku umur mah keuna ku kolot jeung pel traumatik sagala tara ku sabab dasarna bogoh wungkul kadang sampai toker insyaallah lamun didasaran ku nyaah dugi kayo mah akhir urang tetep sasarangan amin sing hayang nyari tetangga urang Garut Martiana teh sanamina Martiana kurang ditanya deui bojo teh sanamina Trisna tinggal heula rarayeuna tinggal adah kaset irungna jiga abi menampuyak kitu mah alus mohon kumaha ka bojo teh ogoh mah teu nglotek cenah sok urang laksanakeun acara sawer panganten mana anu bade mulung sekali deui punten cung alhamdulillah wilujeng kanggo ka para pemulung sadayana mohon urang laksanakeun acara sawer panganten punten urang kali ulah ngabelaan duit 5.000 sirahi nu maneh dileyak kade dosa da indung mah keur maneh keneh eta teh duit teh wayahna nya oge ibu-ibu anu ngarang tiung dinai hapunten ulah ngabelaan duit 5.000 tiungna kalayak mahal tiung dinai teh nyata 250 lamun kontan mohon lamun nganyuk 300 mohon ngomong duit menang tibang emok geus we ini kira tong moro tina be aku deh tina be urang laksanakeun acara sawer panganten ulur Daruti Dewi Sri beas berarti Sugina dina walagri jembarna dina waluya gesan nataran di acar zahar ke dia cici payungan siap hiji dua tilu antren sagara ombak-ombakan dan pimpinan terus pandangan juang sagara ombak-ombakan
bingung panganten gagai panganten kena stop panganten stop stop iya sarimi Indomie ramen iya kalian kira nim iya Abinnya panjang hidung buluan eta harupat namina lamun dipotong kunte benten seneng nyere hari nyere mah lihat ieu mah bakal putus kunaon cenah dina acara nikahkeun sok aya meuleum harupat urang ulah kadu sifat geutas harupateun hari anu namina masalah pak baprek dina rumah tangga aya wae nya wayana urang ulah sapertos harupat gancang putus tapi pepes ku cai anu aya di neng lungsurkeun barang Abin barang anu neng acungkeun ka luhur barang anu neng namina keni barang anu neng betekok buleut aya liangan di lebet liang eta aya caian kalau mepes harupat diduruku seuneu ari seuneu lambangna amarah wayana nyenengnya sok kalungsurkeun ka anak Abin ieu harupat dongengkeun urang duruku seuneu ari seuneu lambangna amarah dipepes ku cai anu aya di neng sirapeut ya oke sedap kada dugikeun ka beureum Abinnya upami nu Abin barang nu Abin tos beureum namanya lebetkeun ka nu nengnya ieu harupat mohon tinggal tungtung tinggal kumaha nu Abin atas beureum atau sok lebetkeun ka nu neng cus alhamdulillah ulah dilelepkeun wae cabut lelepkeun deui sing dugi ka adak lelepkeun cabut deui dadet jenis sekali deui subhanallah jantan orang kali dikocek terus kocek cabut kumaha nu Abin tos baseuh atau stop tos baseuh mah potongkeun kuduaan niceun rasa geutas harupateun kuduaan hiji ewang tah sok potong lap lung kapengker alhamdulillah ayeuna enok kunaon cenah dina acara nikahkeun sok aya mebaskeun enok ari enok pibakaleun hayam ari hayam teu nyawa tetangga teu nyawa dulu teu nyawa adi teu nyawa sawe sok dicengcerean manoe ku urang dipepeskeun Abin ulah ganu sifat sapertos hayam saha wae nya mangga ieu cepeng ku Abin pasihkeun ka neng tos nikah mah manggilna yayang mamah cinta atanapi bebeb yayang sok pasihkeun ka yayang ieu aa masihkeun nog aa nog hayang ibu maksud teh sok marawan pikiran teu nyeras
nog aa nog hayap nog aa sanaos nembe hiji tapi gunanya aa abdi nampi nog aa nog hayam ye tinggal nog saya teh sanaos nembe hiji aa iraha hiji deui cenah hiji deui mah mangga neng dihanap Cingogo pam istri wayana abin panganten anyar mah awewe dihanap heula nya pek geus 3 bulan marek dugilaan cap alhamdulillah na orang Ciwalen ye inum suku kuat badak jika Kang Yana Suroto badak pisan alhamdulillah jabaya ku kuat ieu no upami dibebeuskeun kalebetna mubari abin nengnya wayana meser hiji deui jantan 2 jam 10 wengi keterapkeun kana gelas ala kokonengna sareng madu we hijikeun eut kuduaan insyaallah moal bobo dugikeun ka subuh mikiran keur mayar naon mohon ieu naon disimpen hawatos lebar ieu lekannya sok alhamdulillah ieu sampeana buluna jadi kana bitis mohon ieu dugikeun ka bucat tim risku ieu tak ku ieu hiji 2 3 red iya hiji deui up awas alhamdulillah upami tos bucat diwasu jana panuk alin sok diwasu kemarin ieu usum hujan nah ulah dilamotan tah huluna neng tah ieu bulu nepikeun ka luhur geus ya kitu ai parawan jeung bujang mah moal aya caian masih na urang atuh seubeuh mangga alhamdulillah tos diwasu dilap ulah ku sungtung spray ku sambing ku naon wae nyandak aduk alit tapi tisu lap besok dilap bukan tisu neng mohon nah itu tuh disiapkan tisu ya kadang spray aja jadi yang getahan sok alhamdulillah sok lebatkeun deui kana lancing kana sapatuna aduh ieu sapatuna nih haden ti toko bata ieu mah sok lep tuh tos ngaulaan ti ayeuna kana mudah-mudahan sing jantan ahli surga mah ngadeg terakhir mepeskeun keni ari keni kana huluna eta si neng deui neng mah sok abis cekang bujurna nah bujur kening kayak bujur si neng makap kedua nah sok neng huluna ieu mah teu siap cepeng kalau ya siap urang bebeskeun hiji angkat nah 2 kayangkangkeun salib tahan ku inung suku jeung ku tuwur rada diputerkeun salib diputerkeun Allah jadi hayang kawin teh aing ya lah aku mah rada lancar biling ke isina naon mah di abah aya genep jurus aya gawan bumucing pedagang asong dicacanak ka tetangga mohon ku kelilingan gitu mohon siap hiji angkat 2 dedetkeun 2,5 kayangkangkeun salib tahan ku tuwur jeung gendong suku diputer emang jadi budak 3 pro sedap neng ieu hulu kendi cepeng ku neng mangga engke wengi akur ke jeung sia gede mana tuh taon alhamdulillah acara sip saya